Dina waktu sunah ieu bade disanakeun musim kuring. Dina dinten ieu abdi bade nyangakeun warta parantos harga sembako anu naik saat bulan Ramadan. Kanggo langkung genre nah parantos aya rencana abdi di lapang mangga nyangakeun ka Aurel sareng Dina. Di studio, Abdi sareng Aurel, di dieu bade ngawawancara padagang di pasar perkawis hargi sembako sataacan Ramadan. Ayeuna aya Bapak Ahmad nu icalan sayur di pasar Ciranjang. Punten Bapak wilujeng sonten ngawagol waktosna sakedap kangge wawancara. Kumaha persiapan icalan Bapak sataacan Ramadan tina modal atanapi seueurna barang? Untuk persiapan Ramadan, abdi paling persiapan ciga kanggo wortel, pokona sayur sopeun nya gitu nya. Pokona ciga tomat. Insyaallah meureun tina barang pasti diseueuran. Cuma meureun tina hargi pasti aya kenaikan kumargi meureun seperti biasa nu namina barang jadi namina teh banyak yang membutuhkan gitu nya, jadi otomatis meureun harga jadi makin naik gitu. Kadua, upami sataacan bulan Ramadan kitu barang-barang sok aya kenaikan harga teu Pak? Mohon nyata seperti bade Ramadan, bade bulan bade lebaran, bade rayagung, otomatis harga pasti naik. Kinten-kinten barang naon wae Pak nu sok naik biasana? Rupi-rupi lamun sakinteuna bade lebaran kitu nya ciga kentang naik, bawang merah gitu seperti bumbu-bumbuan gitu naik, bawang bodas naik gitu. Nah, cekap sakitu wae wawancara singkat ti Sim Kuring Aurel sareng Dina. Hatur nuhun kanggo waktos sareng perhatosanana. Disanggakeun deui ku Sim Kuring ka studio. Dina sareng Aurel sakitu wae warta tiasa didugikeun ku Sim Kuring sareng rancangan hapunten dina kasadaya kalepatan boh cariosan atanapi kalakuan wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.